Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi anu gaduh channel Wakijan Urang Sunda. Nyaeta dongeng Sunda Wakijan. Mugia dina dinten ieu para saderek sadulur abdi anu aya di mana bae nuju sarehat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Rezekina kadareukeut, balaina kajarau. Amin. Anu acan subscribe, anu atau subscribe hatur nuhun. Abdi butuh dukungan rerencangan abdi, dulur abdi, saderek abdi ti Sunda sadayana. Mugia ikhlas subscribe nya para hadirin para hadirat sama gering para reot. Ayo urang kanu ieu kanu carita Wakijan hayang sugih. Si Wakijan teh hayang sugih, hayang boga imah. Ya Gusti, aing teh hayang sugih, hayang umum batur hirup teh kumaha nya. Kucruk datang batur teh. Jan, nadeh nyane ngahulang bae. Aya naon kitu nyane ngahulang bae euy. Ieu deh urang keur ngahulang bae bari ngaroko si Wakijan teh. Nah, hayang boga imah, cenah aing teh hayang boga imah. Nyane hayang boga imah Jan. Heueuh. Atuh ieu Jan, urang mere pepeling ka manehnya. Naon kitu pepelingna? Dengekeun moal didengekeun euy. Oh. Nyantos ena mah kieu Jan. Timulai ayeuna maneh eureun ngaroko. Ngaroko eureun. Eta rokok teh sakali dialungkeun teh 2000 perak. Meunang genteng 2 euy. Dikali sataun. Kabeuli kabeh nyana jang piimaheun teh Jan lamun eureun ngaroko. Sapoe nyana beak sabaraha bungkus? Beak 2 bungkus mah urang euy. Asup akalnya. Nyanggeus nyana eureun ngaroko coba. Nah, di hiji waktu geus aing balik ke Lajan, aing mah cuman mere ieu bae Jan. Mere pepeling ka maneh teh eureun ngarokona hayang boga imah mah. Da ayeuna 2 bungkus kali 15.000 murahna geus 30.000 sapoe. 30.000 kali sabulan geus 800. Ya taro 1 juta lah nya Jan. Nah dikali sataun coba bisa meuli bata, meuli gendeng. Tah pasti bisa nyieun imah maneh teh Jan. Geus terima kasih pisan ieu pepelingna. Nah, si eta teh balik kicik-kicik geus aing balik Jan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dimulai isukan teh si Wakijan teh eureun. Nah, singkat carita meunang sataun teh kabukti eureun dina roko teh kajieun imah si Wakijan teh. Imah ngieun imah alus we pokona imahna alus. Mantap geus. Hasil eureun ngaroko. Tuh alhamdulillah bener batur aing mere beja ieu jadi imah. Cenah aing teh suruh eureun ngaroko. Eureun naon heueuh roko teh. Hiji merusak, kadua bising boga panyakit cenah. Ternyata bener. Aing eureun ngaroko ieu ngajadi imah. Alhamdulillah kandinya eta budak cenah nu magahan aing. Imah geus jadi teh panggih deui jeung si Wakijan teh. Kumaha Jan? Ieu geus 1,5 tahun cenah urang. 1,5 tahun teu panggih. Masih eureun ngarokona masih. Geus jadi imahna geus jadi. Atuh aing ayeuna mah geus sugih imah. Imah aing cenah. Imah aing saos beun nyana ulin ka imah aing namu. Duh hujan ieu nya eureun ngaroko teh imahna alusnya. Alhamdulillah Jan geus terus eureun ngarokona urang ngendak kitu Jan. Geus teu ngaroko
makana bisa magahan ge mere mepeling ge da abing setengah rokok cenah. Nah geus jan urang rek balik mangga singkat carita meunang sataun deui teh panggih deui jeung si eta teh jan wah rupana geus sukses si Iman geus tingkat 2 tingkat 3 geuning ayeuna nyane ngarokok deui jan cenah dah hebat berarti Imana geus alus gandeng cenah imah aing kabakaran jah aing daripada melit mending aing ngarokok deui imah aing kabakaran rata jah jadem cenah yang geus karuan aing ngarokok deui jah daripada aing kasiksa hirup. Hatur nuhun assalamualaikum anu teu subscribe mangga anu acan subscribe anu atos hatur nuhun masih belepotan nyariosna kumudu masih diajar insyaallah kaharepna abdi erek leuwih sae deui dina carita ieu tah tadi teh eureun ngarokok memang sataun bisa kajieun imah tapi setelah ngieun imah teh imahna kabakaran jadina ngarokok deui nyantoslah permios kasadayana abdi nuhungkeun dukunganna ka sadaya saderek sadulur abdi mugia aya buruhna abdi di subscribe atur nuhun kapendak di sareng carita nu sanesna insyaallah anu leuwih lucu anu gaduh carita mangga komentar di kolom komentar. Hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.